Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ngeunaan informasi deui di antara kegiatan anjeun sareng abdi Safina Lailatul Alma sareng Juan Aprianto anu bakal nyadiekeun warta panganyarna jeung paling up to date sareng kumaha ngrupikeun warta part-time lengkap. Pamirsa, anu parantos terang mangupikeun salah sahiji hal anu kedah urang mawa saatos mumeureun. Cibening, Kecamatan Bungusari, Kabupaten Purwakarta tepatna, nyadiakan rupi-rupi oleh-oleh ku khas Purwakarta, disebut Pusat Ku Pribadi 3. Kumaha saranjeun? Liputan dihandap khususna pikeun anjeun. Rupi-rupi nu datang ti rupi-rupi kota lain ngukurkeun istirahat atanapi nyandap oleh-oleh khas Purwakarta anu aya di Pusat Pribadi 3 Cibening, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta. Aya oge rupi-rupi oleh-oleh anu aya di dinya anu ngajantenkeun para tamu kagoda pikeun meser sareng mawa oleh-oleh ku keluarga di kampung halamana. Nuhun pamirsa, tos aya di lokasi di mana kira sareng Sabila bade ngawawancara salah sahiji padagang di dinya. Para pamirsa sadayana, abdi Daripa sareng rerencangan abdi Sabila aya di tempat lokasi oleh-oleh khas Purwakarta di Jalan Cibening, Kecamatan Bungursari. Ayeuna we nya di dieu di urang paroskeun ka anu jalani. Satu, dua, tiga. Bade naroskeun pertanyaan. Tapi sareng Bapak ada. Bapak usaha ngajelas Bapak Islam. Nah, di dieu teh calon selamat sekali rupiah. Ini kan tempat oleh tempat istirahat ya, di area lah istirahat belanja oleh daerah Purwakarta, khas Purwakarta. Kasulitanan we anu ku Bapak kenapa? Kadang-kadang anu istirahat jarang terus maleser terus belanja terus direm di tempat sana jadi terus belanja kadang-kadang terus maleser di dia lagi. Kiraha Bapak mimiti pisalan Santos Covid terus beres corona. mana biasanya Bapak barang dagangan. Upami kue mochi mah di Gitunan, Sukabumi, Jakarta Selatan, hari bapak mah kaki mecal di dia. Kumaha carana ngelola dagangan ieu teh kantos supados keuntungan ageng. Restorannya di Anjuk ya. Upami ieu mah kada ngical we kada ieu tinggi gitu upami yang berarti ageng ya misalnya kada ageng terus Apa bangkosna? Abdi tadi tos wawancara di jalan ieu. Sakitu wae di abdi di rerencangan abdi di kedai ka Safina jeung Juan Studio. Nuhun sakitu anu simkuring didugikeun dina waktos ayeuna Safina Lailatul Alma. Juan Aprianto sareng para awak kanu ditugaskan parantos ngundurkeun diri. Hatur nuhun sareng patepang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.